Jam sabaraha. Beurang si Ali kemana nya? Ngarokok yang kopi dan penjelas. Jangankan bapak Nabi Adam kegeser dari surga gara-gara Lip, Lip, bangun, bangun. Ayo beliin dulu rokok sama kopi ya. Iya. Sini Bang Yun nih. Nih, lihat dulu uangnya. Berapa? Berapa? Beri rokok sama kopi. Oke, nih ini buat Alif. Ini beli rokok sama kopi ya. Iya. Daripada beri rokok sama kopi, mending buat jajan aja. Punya ide. Apa? Ini rokok kata ayah. Yang benar kata ayah. Rokok apa? Dakbor. Dakbol 10.000. Udah lah. Sana pulang. Kemana iya beli rokok jeung kopi teh eueuh. Lila amatnya. Yang ngopi yang rokok. Ya rokok teh. Ya rokok teh tah. Nah, ini teh rokok 2 siki. Naon duit nage pancoban kurang jajankeun sawareh. Mahanya duit nage 50.000 sama korupsi merenya. Ih si Alim ieu kan 10.000 ka urang tah rokok hungkul Iya sana kan pangbalikeun kurang rokok. dibelikan teh pangbalikeun rokok jeung kopi cek urang teh. Nya Duit teuing. 10.000 yang si Alif. Ih ngikeun nage 10.000 meuli rokok dapol cenah aya. Aneh merenya. Henteu. Tah capaan urang mah eueuh tuh. Teu boga duit urang. Aduh, iya Si budak. Ali berarti eta mah. Iya mah teu bener. Susul si Alibna tuh. Susul. Heeh. 50.000 jangan jajan